Sampurasun, jumpa lagi di gelaran anti boring bersama The King dalam guaran bahasa. Yuk kenyon. Beres bisa. Kumaha mah, damang mah? Biasa. Kayak dulu-dulu. Penting mau orang teh sehat aja namanya. Beres, Acep. Nggak salah bar nyebut Acep. Ini gimana? Urang teh ngobrol ngaler ngidul teh, ulah ukur huntu. Nya tuh, bila aku huntu gitu dia aduh ngarobrol huntu pan urang teh puguh bungkelek na ieu teh. Kabayangkeun huntu juga gitu. Tapi ya mah ukur huntu teh paribasa. Paribasa namanya. Beres. Tapi urang samemeh ngaguar harti ukur huntu. Tapi ukur huntu ya diwangun ku dua kecap. Dibangun ku dua kecap. Kecap. Aya kecap ukur, aya huntu. Aya ukur aya huntu. Beres. Tah, ayeuna ukur. Tina ukur heula. Ukur. Ukur. Ama apa ukur? Apa? Sina ukur. Manuk ukur. Dikukur. Lain teh soang. Tiis. Ya, ukur. Pajan kita motong buuk. Apa itu? Namun jabring ber kudu diukur aja beda teh. Si hulu teh. Wah, ini mau benerkeun. Capek benerkeun lagi. Tah, ukur huntu. Ukur untuk. Ukur teh nyaeta ukur aya ukuran. Ukuran. Ya, nyaeta ditakran ukuran mah. Takaran. Jadi ngukur teh Ukuran kene. ukuran kene, nyaeta ku takaran. Jadi ngukur kana hiji barang, aya nu ditaker. Aya yang ditaker. Angge aya nu meuli beas. Ya. Beres. Heeh. Sanan Sapenang. sapenang. Aya sapenang. Aya sapenang tetangga urang itu. Di sapei. Sapenang ada si penang atuh. Tah eta sapenang. Laras. Sapenang teh salajeng saleter nih mah nya. Saletan. Terus aya sacuntang. Sacuntang. Sacuntang juga anjing. Apa lah tuh? Ada jalan ke Pangalengan depan air teh. Gunung Sacuntang. Tempat camping. Wah, bisa majarkan iklan. Bukan mah kekayaan alam Sunda kan. Sacuntang. Jadi mun sacuntang teh sacangkir mah. Sacuntang teh sacangkir. Sacangkir. Terus aya geuningan sakobok. Sakobok. Heeh. Aduh. Lain di kobok. Saya ada mata pun nama sia di kobok. Pan gini urang lamun geus tos nada mah. Tos tuang. Sok kobok gini. Sakobok. Jadi itu bawa dacai paranti si banyo. Si banyo. Eta teh disebutna teh kobokan. Si banyo teh lancik kasih saho eta teh. Si banyo. Saro. Nah gitu mah. Eta sakobok teh jadi eusina teh saparanti tempat kokobok. Itu sakobok. Zaman baheula mah sampe mah aya kiloan mah. Meuli ngajual kacang mah teh kacang bureum. Kacang bulu. Sok dikobok eta teh mah. Tapi pernah bala. Make pala dagang itu heula. Zaman londo. Dagang kacang mah teh. Kacang jadi gitu. Kacang mana? Sabaraha teh sakobok mah teh. Bikeun kacang kobok ini. Dikobok ukur. Leos. Dikobok leos. Jadi ditaker teh wadahan kana kobokan. Tah sapi nu kobokan sabaraha hargana. Tah disebutna sakobok. Lain sawadah terus dikobok lain. Lain sawadah terus dikobok. Sakobok. Eta jadi takeran ukuran. Aya ukuran anu di meter. Sacanting. Aya sacanting teh kan. Sacanting. Eta mah lamun kana minyak kalapa. Minyak. Namanya. Sacanting. Jadi sacanting. Nah, tentunya ukuran. Ya. Terus aya mun ieu masalah ukuran heulanya. Ukuran. Mode ayeuna ukuran anu diukur ku leungeun. Ukur kuleungeun. Ukur ku leungeun. Asa mah manisa
Jeung kagen cenah mah. Sajengkal. Mani buntet. Anu diukur leungeun. Terus aya sajengkal, Sajengkal. aya sadeupa. 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 Sadeupa teh dua leungeun di dibentangkeun. Sadeupa. Tadi masa jengkal masa sakitu kan. Jempol jeung cingir. Tah eta sajengkal. Tapi aya deui ukuran anu ditaker kudu waramo. Kudu waramo. Saciwit. Oh, di kitu. Saciwit gitu. Diciwit. Ciwit. Terus dicomot. Dicomot mah kulay marabah. Sacomot eta mah. Dicomot. Terus aya sacangeum. Canggeum mah di kitu. Sakieu. Mun ditungkupkeun teh. Canggeum mah di kieu. Heeh. Kaluhur. Ai anu di kana beul kitu. Satungkup. Satungkup. Ditungkup. Ini Ditungkup. ditungkup. Terus aya sarawu. Sarabu. Heeh. Sarabu mah kunaon sih? Sarawu. Sarawu mah kudu leungeun kitu teh. Oh, Sarawu eta. Gitu kudu leungeun. Terus aya satangkeup nya satangkeup aya. Tangkap. Heeh. Tangkepan gitu. Heeh, satangkeupan tah gitu. Ukuran eta mah. Ukuran. Kan ada orang-orang mau bahas ukuran mah kan panjang ya. Panjang Loba ukuran mah kan dina lain waktu. Leres. Ukur. Ukur. Tapi arti ukur di dieu lain artina ukur sabenerna mah. Tapi ukur di dieu mah dina teh dilarapkeun kana bahasana ukur huntu. Jadi disebutkeun teh naon tadi teh mah? Mun ukur di dinya teh hanya gitu. Hanya Asal gitu. Asal huntu. Cuman tah gitu. Cuman cemen. Gua gampang lo cuman lo. Tuman saya Tuman ada banyak. gitu. Nah gitunya. Jadi asal huntu lahir asal huntu ukur huntu. Gitu. Ayeuna huntu. Huntu. Apa itu huntu? Huntu. Apa wae mah huntu mah aja. Huntu nu sih? Tahu Cihuntu. Cibuntu. Tahu kan? Cibuntu. Cihuntu. Oh, itu benar kok ada cara benar kok. Tidak. Huntu. Paling tinggal renawas. Wah, mau dibenarkan ayo. Mau disebutkan mutu. Mau disebutkan mutu. Nah, huntu. Huntu. Huntunya tak muncul bahasa bahasa Sunda anu lemes. Apa bahasa Sunda mah aya opat tahapan. Aya bahasa Basajan, aya bahasa lemes, aya bahasa kasar, aya bahasa luhung. Nah, ieu mah anu kali bahasa namanya. Ya mah huntu we lah katanya. Nah, masalah huntu eta teh muncul apa? Waos. Gitu. Ya, waos huntu gigi gitu nya gitu. Oge aya naon tanya nya huntu lah gitu. Tapi huntu teh rupa-rupa. Oh nya jelas aja. Rupa-rupa huntu teh rupa-rupa. Si kumaha? Rupana teh. Anu bodas nyata saya. Aya anu bulu iris aya teh. Aya nu ni. Nu kana. Eta mah tara dikasap. Ya, huntu nya asal tina bentukna we heula nya. Bentuk huntu. Aya careham. Urang Sunda mah aya careham, Cak. Nya. Nah, gitu nya. Aya careham udah terus aya mencoba bahasa ieu mah tuh careham teh di jero. Huntu nu di jero. Aya gigi hareup, huntu hareup. Aya luhur, aya handap lah gitu. Tapi orang tong itu. Tapi aya ku naon teh posisina. Posisi huntu jeung kaayaan huntu. Wici-wici neki. Cicine. Aya disebutkeun huntu roges. Huntu roges. Apa? Naon? Apa lain mama itu? Lain tang disebutkeun roges Melayu entah. Roges. Oh, roges kok masih. Untuk roges. Roges teh lamun budak kieu nya loba ngadara anu amis-amis, loba keuseun. Disebut teh huntu nanti kaluarna teh teu bener. Loba anu kaluhur nu kahandap gitu, nu can bijil. Gitu disebut teh roges. Anu kaluhur nu kahandap gitu. Rangaek.
lain roges dangdut. Tah eta huntu roges. Oge aya disebutkeun huntu karehol. Hah? Karehol teh anu kakarek datang. Kadang Di mana we aja beli karehol gitu. tapi eta teh karehol teh. Jadi teh keluar tina barisan. Karehol teh. Karehol teh huntu anu kaluar tina barisan. Anu keluar, anu ke jero. Oh izin heula berasa huntuna meureun. Aya ke zaman. Aja padahal. Gitu. Huntu karehol. Punten cenah bari nyingki kita teh huntu teh kaluar tina barisan aja. Ya hormatin lah. Karehol. Tadi kan roges kan? Roges. Terus karehol. Terus aya oge aya anu disebutkeun huntuna tadi keuseun mah geus nya. Aya aja huntu anu orongo. Aya orongo teh kumaha aja. Anu kena ya. Orongo. Bentuk huntu aya anu orongo. Aya aja. Jadi Anu orongo aja kieu ya. heeh. Pangkana mah lamun hujan teh bakal hujanan yang urang di sini lamun aja. Bisa dipakai nyuhan. Jadi huntu anu rada ieu mah pamanak mah nya. Orongo Orongo teh huntu anu rada keluar gitu. nguluhur jeung nu handapna keluar Gitu. Gitu nya. Jadi orongo Gitu. orongo. Jadi orongo teh huntu luhur jeung handap keluar. Jadi bentukna teh Gitu we aja. lamun dina pawayangan mah jiga catrik Ya si togok. Gitu. oh gitu nya jadi orongo. Orongo. Tapi aya anu disebutkeun nyenghol. Huntu nyenghol. Mage tarang atuh nyenghol. Nah, sih Apa tadi kan ada serang goreng nyenghol aja. peuteui eta. Jengkol aja. Bener kun atuh. Moal. Ajang judulur aing hoream capek. Astagfirullahaladzim. Jadi udah cak nyenghol. Nu kumaha nyenghol teh? Nyenghol teh tadi makan anu luhur jeung handapna kaluar ka hareup. Keluar ke hareup. Disebutna orongo. Ari nyenghol mah nguluhurna wungkul. Kitu. Gitu. Jika lamun eta huntu ka hareup Seperti ke kuki kumaha. nyenghol. Nyenghol. Gitu. Kitu. Eta mah nyenghol. Nyenghol. Jadi lamun aya huntu ka hareup teh bisa dipake dapur. Gitu. Saronoy. Saronoy. Nah, gitu ada huntu nyenghol. Huntu nyenghol mah aya asbesan gitu. Ka hareup atuh. Ada. Nyenghol. Jadi Jadi huntu teh nyenghol. Eta karek karena posisi jeung bentukna. bentukna roge Kayak gitu. karehol Karehol. orongo Orongo. nyenghol Nyenghol. Keuseun. keuseun aya kene aja Naon? tongar sih atuh uning tongar Aman aing juga tadi dahar jeung bintang tongar. aduh mah bisa kejeng tongkol aing pinang tongar tongar anu kumaha untuk tongar Tongar. Ayo untuk tongar kumaha sih mah? bakalan adi lanjut ke mana aja jeung orongo Tongar. Tongar sarua jeung ka hareup eta mah. Eta mah nu ka hareup. Made tongar, orongo, nyenghol ka hareup. Tah gitu mah. Heeh. Jadi Kamu huntu. anu ka jero mah? Hah? Aya anu ka jero. Kerja naon? Anu harusna ka jero kitu nya. Heeh. Ladok, Acep. Hah? Ladok, Ladok. ladok. Naon? Sama bibirna meli ladok cenah. Nah, tara kuntu, ha? Yang mana ka? Ka jero. Ka jero. Oh, iya bae. Kitu Acep. Kumaki. Nama ladok. Oh, ladok. Jadi lamun untuna ngelok ka jero mah disebutna ladok. Gadok. Jadi si gadot teh ka hareup. Heeh. Gitu nya. Ada ka hareup adona. Ada ka jero. Gadok. Yang itu aja pakai kita.
hesenya berarti lagi. Tuhnya eta teh bahasa huntunya. Geus aya. Udah sok carekeun, mantong sok laladokan jakana tarakan batuk cenah kitu. Nyawatannya. Nyotan. Malah bener kan jauh capek ya. Jadi gitunya. Tah, ayeuna ge tadi kan tadi ukur huntu. Ayeuna urang hartinanya artinya ukur huntu, ukur geus, huntu nanggeus nya. Jadi ukur huntu di dieu teh lain hari sabenerna ukur huntu unggul anu kieu kan. Tapi ukur huntu teh jadi lobana ukur bohong wungkul. Ukur ngomong wungkul, Omong kosong. bullshit. Bulan. Kali itu tanya. Jadi lamun bahas paribahasa ukur huntu, ya eta teh ukur ngomong wungkul. Eueuh sia. Buktina. Gitu. Jadi lamun disebutkan hartina ukur huntu, ya eta hartina lamun ngomong teh Rahul gitu Rahul. Sampai di sini saja dulu, Mak. Oke tuh. Sampai saja dulu. Iya, Nanti kita sambung lagi. Oke deh. Pokoknya ada yang mau lewat dulu. Jangan takut. Kalau mau nonton terus, Oke. tonton di sini. The King. The King. Anti. Boring. Boring. Ayo. Ayo. Kayaknya. Hidup.